Abang nikotin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wilujeng tepang deui baraya Kang Has di mana wae ayana. Insyaallah dina ieu waktos Kang Has saja ngadugikeun deui hiji carios pondok basa Sunda yasana Teh Herni Hermawati kalayan judul Nikotin. Yang akan kesepuhan Salarea oge tangtu apal yen rokok teh ngandung nikotin. Nya kulantaran nikotin eta jadi loba nu teu mirosya kaayaan sabudeureunana mangsa keur ngalepus teh. Mangsababna pan nikotin teh ya nikmat ti koro jeung batin. Jadi kena kana batin sabaraha teuing batur mah meureun. Pokona nalika geus datang nafsu melenyun tinggal cekes we tenempo kumaha jeung di mana. Ieu pisan waktu uing reka warung mal dipecakeun tibang meuli kerupuk. Pas hareupeun imah tatangga katangen nu boga imahna keur nariis di pipir. Pamajikanana mangku orok. Salakina antong we nyerebung-nyerebung haseup rokok. Gigireun pisan orok. Jiwa julid uing meronta-ronta dong. Saharita langsung merongos. Karunya orok teh tong dibulan ku haseup rokok. Cekeng teh teugeg bari ngagandeang we kepat muru warung. Balik ti warung si kasebelan teh geus teu nyampak. Tinggal pamajikanana uyak-uyak nginumkeun ubar ke orokna. Duh, sabarasa sih ieu teh? Kunaon dilandong? Tanya teh bari ngusapan leungeun orok. Bade kaopat sasihna. Panas. Indungna orok nembalan bari riweuh sorangan ngeyong. Kareret di dapur si ontohodna mah tibang nyerangkeun we. Enggal dah mangnya. Ngaleos bari hate mah ngageremet. Mun salaki sorangan mah geus didagor tah bari diwawalan dedengean nu mata keras sareng tai ceuli. Ngenes aslina nempo kalakuan tatangga nu cicing wae sakitu mulak ku haseup rokok oge. Salakina deui teu boga pipikiran jeung kasadaran ngeunaan bahaya haseup rokok pikeun orok. Komo deui ieu karek umur sakitu bari jeung dina kaayaan hareeng. Abong nikotin. Cag barayang sakitu anu kapihatur carios pondok nikotin yasana Teh Heni Hermawati. Senaos pondok pisan carios nembe. Namung aya amanah anu hoyong didugikeun ku nyeratna. Saupami mah seneng nyesep ku alatan nikotin teh. Nikotin teh saurna teh nikmat ti koro sareng batin. Namung kedah meratuskeun kaayaan sabudeureun. Utamina pahami aya murang kalih alit atanapi sokomo anu teu damang. Hatur nuhun ka Teh Heni anu parantos mercantenkeun carpona ka pribados. Mugia katampi kalayan
kabingahan. Dipungkas wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.